penting mah lebih baik calik di bumi. Panginten eta salah sahijina pados mencegah COVID-19. Naha leres konsumsi ramuan tiasa nyingkirkeun virus corona teu? Pangemut ibu panginten kanggo menambah stamina tubuh supados penyakit virus henteu cepat nerap kanu badan gitu. Jadi tiasa wae kanggo ramuan kanggo imun urang supados kiat. Berjemur dina panon poe tiasa ngalengitkeun virus corona teu? Berjemur di panon poe sapertos sama 2 nya utawi taroskeun kanggo nambah kekebalan kang tubuh biasa berjemur di panon poe lagi upami kekebalan tubuhna sae insyaallah panginten penyakit virus oge moal intina mah sesah nerap di kanu badan urang gitu. Kumaha upaya pamarentah pikeun nyang harepan pandemi ieu? Upaya pamarentah anu katinggal ku ibu salah sahijina nyaeta ayeuna nuju rame vaksin pangintennya sareana vaksin dari mulai tenaga kesehatan, pendidikan, tenaga pendidik sareng sanesna. Anu kadua upayana teh ngasosialisasikeun 3M memakai masker, menjaga jarak, kemudian oge sosialisasi nu sanesna panginten mengurangi gerak urang ya, mengurangi gerak urang supados tidak berkerumun lah. Contohnya sapertos sakola masih keneh di ieu nanti ditutup keneh teras non mal-mal toko-toko dibatasi wakosna. Eta upaya salah satu upaya pemerintah. Upami pandemi ieu diteraskeun, naon strategi pamarentah anu aya hubunganana sareng perekonomian bangsa? Sareng perekonomian bangsa pandemi ieu panginten contona sapertos wisata dibatasi pengunjungna, jamna dibatasi oge, teras protokol kesehatan oge lebih diperketat. Eta panginten supados henteu vakum teuing perekonomian dinu wisata oge dinu ekonomi sanesna contona ya toko-toko panginten nya supermarket nu itu kan ayeuna jamna dikirangan. Protokol kesehatan oge cek suhu nu itu terus biasa terus aya di mana-mana. Eta panginten nu ku ibu uninga perkawis COVID-19. Hatur nuhun Ibu kanggo bantosan. Nah cekap sakieu we punten tos ngawanggeul. Sami-sami. Wantosna